buruk cenah ditanyain biografi tokoh saha di dieu nya rek Haji Julani koret bakal pidiwiteun geura rek ka Pak RT pohoan rek ka Mang Joni itu dah si ditagih nu si bapak kredit dia teh Mbak Odin tau nya nu jeung Mbak Odin lah rek ka si Ibro bari sakalian ngejakeun bareng si Ibro lah. Assalamualaikum Ibro naon ceng isuk-isuk geus gegeroan hariwang. Kapan aya tugas selinti buruk ditanyain biografi isuk dikumpulkeun na sare wae maneh mah. Wah. Heuh nya ceng. Heueuh. Kumaha atuh ye biografi tentang naon ieu teh? Ki Odin we atuh. Ieu mah kudu ka si Abah atuh. Heeh. Bah, weh. Sini, Bah. Hah? Mi. Ngomong naon cenah ceng? Jelas lu. What? Mi. Abah? Oh, yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Oh, no. Yes. No. Yes. No. Geuning maneh teh. Pan urang teh keur ngagoron bae padar dodo. Ari Sugan teh keur berperan dina film eta Sugiono di movie. Heuh nya pan kamari teh. Anyar ge teh. Layar tancep. Duh, rame. Tak inget eta kata no. Nah, Kunaon dia tuh tah? yes, my father. Okay, I'm coming. Aya naon? Kabah? Yes, come here. Aya tugas pan bati buruk eta ditanyain biografi. Erek nyaritakeun masa lalu Ki Odin. Pira aku ek nyaritakeun masa lalu Abah mah teu berguna. Ganeng. Beban hidup keluarga. Maneh tukang hardolin we. Dahar modal ulin. Aku tang suluh tamat. Jadi gaji. Ayolah. Ngitakeun tidak. Buruk dikumpulkeun teh. Nah, ek Abah tinggal istrinya. Ngaju Nyamung. Si Odin mah loba picariteuna teh. Kumaha Abah? Rek ti mana heula? Da loba picariteuna teh, rek leutik teh rek pamuda. Anu rame we balah. Anu pas masa-masa pamuda. Heeh juga nama bakar rame, Bang. Mau tuh baca ceritakeun, Bang. Lah orang dewe pas Ki Odin umur 25 tahunan, Ki Odin teh ka sawah ini anu minta tolong sora awewe. Wah, bener ya, Bang? Bener, geulis jiga mah. Aya Abah, terus nu geulisnya. Lain. Ieu caritana teh. Aduh, ieu mah pamuda teh dititah ka sawah wae unggal poe. Anggur mah pangneangankeun jodoh kawin. Umur geus 25 tahun, kaburu we ieu mah kolot di sawah. Tolong! Hah? Sora aya nu minta tolong. Tolong! Bah, terus kumaha jika rame ini mah? Tolong! Kurang tarik meureun. Tolong. Terus, Bah. Urang Jadah Sing mafia nomor hiji di legok nini. Aca sakur anu dipikahayang ku urang kudu cumpon, kudu laksana. Engkuk cunguk, itok betok, tewak. Siap, Bos. Wah, Bah. Terus kumaha deui teh Bah caritana? Gosok bos. Dek harta, nyawa, atau pusaka. Awas. Tolong. Bos. Bos. Terus, Bah. Saha eta? Haling. Wani nanya ka awewe anu lemah. Yo, wani maka urang. Katukang heula, Neng. Ya, mohon. Nah, seorang narubah juga lalaki. Capek, tadi gogorokan wae. Oh, sok katukang heula. Ya. Sok hade ya. Yo,
lamun erek ngajajah awewe legok nini lengkahan heula mayat urang. Odin. Maneh karek saumur jagung ge wani ngalawan urang. Memet Bancet, lawan. Cemungut Odin. Hajar Odin. Go, Mehmet go. Lawan Met. Yo, Met. Udah menang Met. Ayo Met. Met. Lawan. Sikat Met. Ayo, Met. Met. Lawan. Sikat Met. Ayo, Met. Jurus kopet Bancet. Jurus naga puteuy. Met. Maneh mah lemah. Ang. Maju. Maju ah. Sikat. Maju Ang. Semangat. Odin, Ang. pantai Keluarkan Odin. jurus dah Ang. Keluarkan jurus. Ayo Odin. Ayo Odin. Banyak orang 7 turunan. Lawan Ang. Hahaha. Dua geus eleh. Payah. Cunguk, betok. Lawan keduaan. Siap, Bos. Yuk. Jurus badai Cikalong. Manehnya duaan ge eleh. Hayulah jeung urang. Sok lah maneh teu sieun urang mah. Bos, mau kuat, Bos. Ini, Bos, kabur. Hahaha. Arele kabeh kabur sok. Aduh Kakang nuhunnya. Sami-sami, padahal mah atuh pasikeun we eta dompet teh. Ieu teh aya barang berhargaan kadung teh. Naon hek? Foto. Mana ningali? Yo tinggal. Wah, kasep geuningan kabogo. Lain. Salaki tah, Pak. Lain. Terus saha atuh? Abi baheula. Ari si Kakang kalumpat gerak. Wah, bah. Terus kumaha deui teh bah caritana? Terus tas eta teh Tuh, we. sareng waceng. Bari sasariana ngadengkeunna. Bae sare ge bae mah naon? Kieu. Terus kieu. Eta teh. Kieu. Kieu. Terus kieu. Tah, kieu Odin teh. Nepi ka akhir hayatna. Dikarasa 10 jam teh hujan deui. Ngasih teh barudak. Kadon sarare eta barudak. Banyu. Ba, ya apa sih? Hei, udah teh. Banjir. Banjir teh, banjir teh.